Ngaran kuring Faisal. Kuring sok digeroan Ical. Kuring rek ngabagikeun pangalaman anu dimana kealamanku kuring basa kuring jadi guru honorer di SMK swasta. Ya harita mah kasebutna guru anyar di eta sakola teh. Keur mah eta ngamimitian kuring jadi guru honorer. Kuring ditempatkeun di bagian staf TU atawa staf tata usaha. Kuring ngagantikeun staf TU anu baheula kusabab keluar eueuh alasan anu jelas. Basa harita kuring balik di kampus langsung indit ke sekolah. Nya kabeneran kuring ge salah sahiji mahasiswa. Kuring ka sakola teh keur mereskeun gawean anu katunda sababaraha poe ka tukang. Kusabab akhir-akhir ieu kuring disibukkeun ku nyieun skripsi. Beurangna kondisi di sekolah eta rame pisan. Loba anu nanya ka kuring di sapanjang koridor. Selain siswa, pastina aya guru anu seniorna oge. Nya kuring langsung asup ke ruangan TU jang mereskeun gawean kuring. Singket carita basa geus asup ka sorenakeun loba guru anu geus siap rek baralik. Tapi hanjakal gawean kuring teh acan beres. Nya harita kuring dibaturan ku guru anu secena. Ruangan TU teh aya ditungtung pagigir-gigir jeung gudang jeung toilet. Dan gudang jeung toiletna teh geus teu dipake deui kusabab ruksak jeung geus lila. Tapi teu kungsi lila guru anu lainna oge geus mimiti baralik. Tinggal kuring sorangan anu aya di ruangan TU teh. Singket carita sakola mimiti sepi. Kusabab geus aya kana jam 7 peuting. Jeung gawean kuring ge tinggal saeutik deui. Basa kuring keur ngagawean teh kadenge ku kuring asa aya anu keur ngagunakeun eta toilet. Si gaya jalma anu keur ngomong sabari ngacuprak-kaciprekeun cai.
Kusabab penasaran, kuring nyamperkeun ka eta toilet. Kuring lempang lalaunan, kusabab ieu sakola teh geus sepi. Ngan pamikir kuring, bawa-bawa meureun satpam anu ngajagaan sakola. Basa kuring geus deukeut jeung eta toilet teh, kuring ngadengikeun naon anu diomongkeun. Ngan sorana teu pati jelas kadenge ku kuring. Bahasa ku kuring diketrok. Nah jadi eueuh sora di jero toilet teh. Ku kuring pantona lalaunan dibuka. Basa dibuka teh sasaha. Kuring karek kaingetan lamun ieu toilet teh geus lila teu kapake. Tapi nya harita kuring teu malire kana eta kejadian. Mikirna meureun dedengean kuring hungkul. Satuluyna kuring asup deui ka ruangan tujuan rek nuluykeun deui pagawean. Singket carita, kuring beres di jam 6:30. Nya satuluyna siap-siap jang balik. Basa rek keluar ti ruangan TU, ujug-ujug suku kuring berat sabelah. Karasana ku kuring siga aya anu nyeklan jeung ngabedol. Kuring teu mikir kanu aneh-aneh. Pamikir kuring meureun pedah lila teuing diuk, jadina asa berat laengkah. Tapi tekung si lila kadenge deui aya anu nyanyi di palebah toilet. Tapi harita mah kuring jadi soak. Kusabab nah saha atuh nu peuting-peuting kieu nyanyi. Kuring rada sieun jeung nyampeurkeun ka eta toilet teh. Tapi rasa kepanasaran kuring leuwih gede. Nyantugna kuring oge lalaunan nyampeurkeun eta toilet teh. Lengkah kuring lalaunan ngadeuketan eta toilet. Ngan basa beuki deukeut eta sora teh beuki narikan. Saha nu nyanyi? Coba peuting-peuting kieu. Basa digedor ku kuring teh.
eta nu nyanyi ngadak-ngadak eureun. Nya kuring ngawanikeun maneh nanya ka nu aya di jero toilet teh. Saha? Sa eta? Ngan eueuh anu ngajawab. Kuring nyobaan deui kadua kalina. Saha eta? Saha anu keur di jero cai? Basa nanya kitu. Ujug-ujug kadenge aya nu ceurik di jero toilet teh. Kuring soak pisan kusabab eta nu ceurik teh sakitu tarikna. Kuring ngawanikeun maneh jang muka eta panto. Basa ku kuring dibuka. Gening eueuh sasaha. Nah saha atuh? Tapi basa kuring malikeun awak. Astagfirullah. Aya awewe anu make seragam SMK hareupeun kuring. Sontak kuring ge labuh sabari mundur ka tukang. Jeung eta awewe teh leumpang lalaunan nyamperkeun ka kuring sabari seuri. Kuring sieun sajadi-jadina. Bari kuring ngagorowok. Harita sabari ngomong teh sabari mundur ka tukang. Eta awewe teh make saragam anu geus kucel jeung pinuh ku getih tina bagian leungeunna. Beungeut anu pias, tuluy buukna anu cawigwig, siga anu teu kaurus. Kuring mundur ka tukang, terus nepikeun ka teu karasa lamun kuring geus aya di tungtung. Basa kuring geus aya di tungtung. Eta awewe teh ngagajel ka hareupeun beungeut kuring. Tuluy manehna seuri nempokeun kuring anu kasieunan. Kuring meremkeun panon bari tuluy babacaan. Teu lila ti arita nya kuring mukakeun deui panon. Gening eta awewe teh geus ngaleungit. Sanggeus kanyahoan geus kaleungit mah kuring buru-buru balik, rurusuhan. Singket carita, kuring nyaritakeun kajadian anu kaalaman ka guru honorer anu sarua jeung kuring. Manehna ngomong, lamun manehna pernah ngadenge carita di satpam sakola. Cenah lamun pernah aya awewe kelas 11 anu bunuh diri di eta toilet. Manehna ngebeset leungeun kencana pas pisan kana urat nadina. Kusabab stres mikirkeun ujian sakola jeung omongan ti kolotna.